Kita lumpia hiji. Nanoy bumbuna. Aduh, oh kan selera aing mang. Pedas. Oh, nu pedasnya. Oh, kode euy. Ya, Bang. Dew, kenaon? Kermacul. Kerjajan atuh, teka deuleu ku sia. Sia cungur meni polontong kitu. Nya bebas kumaha aing. Moal pangmeulikeun aing. Meuli we olangan, aing ge numpang meulikeun. Cungur sia awas we sia anjing. Kemun aing boga duit sia menta. Moal di ieu ku aing cungur. Tah aing mah, tah, loba duit mah. Nah, kenapa? Kasih mana di? Aing keur kieu wae keur ulang-ulang tas pikirang, Bang. Bang moal jajan. Nah, katanya kan aing mah jajan, aing mah kaget entas jajan tadi roti bakar. Moal meuli deui itu, Bang. Mie bihun tuh. Sarareubeuh aing tas meuli mie, tas meuli roti tadi. Tas ngopi segala. Atuh sia we anjingna mending ngajak ka aing ek jajan mah. Heuh kieu ya, Bang. Aing teh sabenerna mah hayang jajan teh. Ngan aing teh boga duitna. Hinjem heula tuh 20 mah. Aduh, sia ripuh-ripuh teuing oding. Heeh, tuh kumaha deui tuh. Usaha cek aing geus sia. Beban paket kelaka eureun. Penontorna teh mah ieu. Ya, ku aing bere tas 10.000 ulah nginjem-nginjem ji. Atuh namanya 10.000 pisan, Bang. 5.000-an kan menang 2 sia atuh. Moal seubeuh atuh 10.000 deui. Aduh, sia cungurkeun mah dibere ku aing Nah, nawar. gitu. Sia. Hayang, Bang. Embung aing ka karatas. Ya. Tepang belikeun hiji batu aing. Oh, tadi nyebut embung. Tepang duitna kitu aing ieu nah. Tambahan atuh goceng deui. Enggeus hiji lah. Sia kilu aing hiji. Ladang ulah. Saeutik. Makasih, Bang. Ripuh-ripuh teuing sia tuh lundang-lundung we sia teh pegang nguseup we nyamper si Faisal. Usaha cek aing lain nguseup we nguseup. Naon, Pak? Si Oding hayang jajan ek pinjem duit 20.000 cek aing usaha ulah ngaruseup teuing. Dibere. Dibere 20.000 malah ber 15.000 bapak hayang hiji jeung teh. Dibere tang nginjem. Dibere 15.000. Nah, ka batur geuning dibere aya anak sorangan. Iya pada aya ladang sampe tah. Kok jeung mana 20 alah kabingna teuing. Kira aku disarwakeun jeung ka batur Pan itu mah 15.000 isa. Ngan beda goceng. Tah atuh sia cek aing usaha gerak. Mulai mah 10 juta. Aduh sia keur mementa nu tua tawar Ai pisan. ka batur mere kira kuting ka anak sorangan. Beda we keur aya mun eueuh mah tah. Yah. Koret. Hahaha gawe cek aing geus Gua tuh mang di relating. Oh nya ya. Bang, Mang. Dia sabaran? 5.000. 5.000. Hiji deui, Mang. Ai sia na eta Ngajedog sia lah. mang. Ieu teh heula. Eta Naon? aing Naon? cungur. Sia teh mesen deui lah. Tadi keun Cicing budak mah pandeuri. mah imang. Sia yang naon jeung aing Oding. Nah sia hayang naon. Sok sia meuli hayang naon deui atuh. Sok kadiekeun. Tadi Ngajedog budak leutik mah ngajedog. kadiekeun eta aing pangaranna. Heuh ngajedog budak leutik mah. Tuh mesen deui tuh. Sia ku aing yang digebugan. Heuh sok aya nepi mah. Sok sia. Hei. Aduh. Sok. Kadiekeun. Aing nu pangaranna. Atuh hiji awang. Sok kadiekeun dua nana. Sia sing apal disiplin. Aing nu pangaranna meuli, sia kudu ngantri. Kadiekeun. Nah sia kapina-pina teuing cungur. Sok kadiekeun. Aing geus teu kuat hayang pan. Oke, sia mah ngantri kadiekeun. Kudu disiplin hirup teh, ngantri Sia nya cungur. motah. Lah ngari duit enggak? Ai sia ngogo. Aing mau mal nganjuk pan tadi geus. Oh, da. Aduh, sia ngogo ka aing, baru ka encan. Sing bener cungur bayar. Karunya tukang dagang ai Pan aing sia. tadi geus mayar cungur. Aing Ai mah rahasia mayarna. sok ka bener mang teangan. da ieu. Lah sia ngomong we aya encan wak cungur. Sia nya. Geus aing mah terang. Geus. Aing mah terang nganjuk cungur. Sia. Wah, Sok teangan mang ka bener mang. oh wah cenah ai sia. Naon ading naon? Can dibayar cenah gerak. Geus Kalau naik balik. Geus aing mah.
Tulin bayar acil. Bayar cungur. Nyaan mang eueuh. Siang aku goblok teu boga duit mah. Iya. Oh. Aduh. Tata. Iya. Poho. Ku aing mah Poho mang. Lah, poho-poho. Sia mah eta mah geus diniatan cungur moal dibayar. Lin poho. Siang ogo deui wae. Ayo cabut sih wae. Sia teh mah da omongan wae. Sia pira geus sakitu mending ngamuk cungur. Sia kudu kita tadi ngayana wae ka aing. Ngalip aing keur meuli di dieu. Pisakeun aing mang. Ribut aing yo. Aing dipanggil. Sia sok mah. Bukan aing wae. Sok jeung aing. Sok. Aya naon sia atuh aya naon? Tah, Iya yo. nangteng wae budak leutik. Heuh pedah naon sia acil? Aing bisa kae lanjut. Pedah naon? Lu beda ieu poho mayar aing. Eta mah geus diniatan bang moal dibayar. Cai teh karunya tukang dagang da ieu teh dagangan. Naon mah aing teh ngarti. Lanjut poho tina jeung mungkeun. Si eta nu naik lanjut. Heuh pan bener, kakak lempeng kan itu. Oh, aing cungur. Ah, Geus geus atuh bidak diniatan sakitu eta wae sia mah. mah. Balik cungur. Wae mirek para sia betul. Karunya pan ieu. Heuh pohon meureun keun sia mah sok. Ah, Paradu eta mah pisan. geus diniatan bang. Diniatan banget sia. Ajak ribut di sia ka aing. Cek aing sekarang teu wae ka budak leutik teh. Sia omongan dari teu waras ieu mah. Aing mah terang anjuk cungur. Geus atuh acil sia teh kuasa. Sakitu-kitu we mending ngambuk sia gedesan ambek kehet. Alah, sia maju kabehanana. Sia. Kumaha sia kalkan. Heurai.